Naon sia eta mah? Sleber. Astagfirullahaladzim. Sebar aing sia mau sia. Sangar maneh? Aing mau. Sia mau sia. Cucu atuh Kunaon aing maneh? Jadi we. Cuma. Sia mah jiga nu kasurupan, sugan aing mah kasurupan mana teh? Edan sugan mah. Ce. Aing teh itu ke fashion ce, ya ce tinggali fashion. Naon sia teh? Juk ieu mah naon teh? Moal nyiru sia mah. Di bawah jangan sia nu maneh sia. Sia naon ieu? Ce. Aing Edan sia mah. Sia Naon ieu? Celana jeros laki mana jeung bolong deui. Sia. Sia mah beleguk sia mah. Pesen naon eta teh? ce. Urang teh terinspirasi ku Citayam Fashion Week. Nya teh ce. Oh nyaho tuh aing teh mah Citayam teh mah. Aing mah jadi Anu we. kamari JJ teh apaan? Eta teh nyaho aing teh mah. Nah ce ya nya. Cek ece ya mah nya. Cek sok bisa sok pinter ece mah geuninganan. Cek ece tah. Citayam Fashion Week teh kumaha cik cek ece. Oh nya cek urang mah nya alus eta teh. Jadi Citayam Fashion Week teh eta teh nya sebagai bentuk kreativitas anak muda yang tertuang dalam acara Citayam Fashion Week. Alus jeung model kamari pan didukung lah gitunya, gubernur datang, gitu, artis datang. Jeung alus teh ieu non bisa jadi non sumber ekonomi baru eta teh. Kan model mengundang banyak orang atuh kan tukang dagang pan loba. Bener teh. Terus bisa menimbulkan ide-ide yang lain bener teh. Di tempat usaha lah, pada UMKM, UKM misalkan anak atau naon lah bisa jadi hirup deh usaha teh. Jadi momen Jadi itu cukup eta hungkul. Jadi geus puguh kreativitas mah nya. Usaha-usaha yang lain juga bisa berkembang. Halus cuk urang mah. Gitu. Tapi tetep eta oge kan kudu ngajaga oge kebersihanana. Sampah. Kan bade kamari teh kan kejadian ku Citayam teh kan loba sampah nya nya. Gitu teh kudu dijaga eta teh engke mah. Bersihan sampah sorangan, entong ngarusak fasilitas umum, misalkan jaga ketertibanana, menghindari kemacetan. Pokoknya mah meskipun berkarya tapi tetap harus dengan etika gitu. Jadi sadar sorangan mau buang sampah ke tempatnya gitu nya. Bener. Bener. Nah, terus non teh gitu non. Ingat teh nya Citayam teh nya urang mah kan ngaranna ke Citayam Fashion Week bener teh. Lain ayeuna Hollywood Fashion Week. Bener teh. Paris Fashion Week lain pan, Roma Fashion Week lain pan. Ngaranna ge Citayam Fashion Week. Nah, jadi tetap jangan sampai menghilangkan non khas Indonesiana eta teh. Gitu. Adat ketimuranana tetap gitu. Ini teh made in Indonesia gitu. Kudu dijaga Eta teh. Gitu. Bener panuju ce urang eta ce bener ce. Atuh kudu kitu atuh. Jeung urang mah nya pokona mah berharapnya gitu non model pamarentah teh gitu nya. Ngadukung lah jika kamari alus lah gitu. Tapi tetep kudu non meskipun berkarya oge nya kudu aya batasanana eta teh. Atuh. Hah? Batasan? Atuh meureun ce ari kreativitasna dibatasi mah atuh moal berkembang pesat meureunang. Maksud aing teh nya kreativitas mah bener gitu. Cuman kieu tah maksud aing kreativitas kudu aya batasna teh kieu tah. Entong jiga kajadian jiga nu geus-geus. Mana apal teh nu geus-geus? Mana? Anu kamari teh hiburan malam teh geuningan. Anu non jiga contohna non teh minuman keras gratis untuk yang namanya Muhammad jeung Maria. Terus anu di Prancis, contoh di Prancis di luar negeri ya. Amahna teh nu Charlie Hebdo teh geuningan karikatur gambar Nabi Muhammad teh geuningan. Pan eta alasanna kreativitas. Pan kreativitas tanpa batas teh jiga kitu. Maksud urang teh tong nepikeun ka kitu. Tetep boleh berkreativitas, tapi kudu non teh jangan melanggar norma-norma yang ada. Maksud aing teh. Begitu maksud aing mah. Benernya sih kamari ge aya artis loba geuninganan heuh nya daratang gitu. Gubernur gitu. Tah alus eta teh jadi urang mah sinya berharap ku kamari kajadianan Citayam Fashion Week teh bisa jadi momen aing mah. Momen naon ya? Momen sia teh jadi momen untuk kebangkitan anak muda Indonesia. Tah jadi kieu maksud aing teh nya model misalkan eta kumarikeun kamari ku kayaan Citayam kajadian Citayam Fashion Week teh. Jadi anak muda yang lain teh bisa non bergairah untuk berkreasi gitu. Tapi misalkan kan tidak semua pemuda ayeuna non bergerak di bidang fashion. Pemuda teh kan banyak. Tah model misalkan contohna kumaha tah? Contohna ce. Model misalkan santri nya. Santri oge mainnya bisa memperkenalkan diri yo. Misalkan aya mainnya ngayun acara yo. Gitu. Acara
misalkan di Cicahem. Cicahem Santriwati Santriwan Week. Nah, atau dalam bidang non seni misalkan Ujung Berung Art Week. Nah, benar tuh. Berarti Pokoknya mah kudu aya week-weekan gitu. siapa week-weekan nanya teh. Ayo bilang gini. Cek-cek week jalan itu. Pokoknya mah kudu ya kitu lah kan keur momana keur eta, keur momana momen Citayam Fashion Week kan. Jadi kitu ngaran daerahna sama dari tadi kan. Pokoknya mah banyak lah. Mulai tina shine eta ilmu misalkan atau misalkan didayakeun di daerah Balai Endah misalkan Balai Endah Science Week. Jeung eta teh kudu didukung eta teh jika kamari teh ku boh ku pejabatna, boh ku public figure, boh ku non artis segala rupa pokoknya malah. Jadi ada dorongan. Gitu, jadi secara tidak langsung engke oge bakal membentuk sebuah ekonomi baru eta jadi dinya teh kan jadi rame karena rame teh apa. Kitu maksud aing teh. Nah, Cek. Aya ieu teh Cek saran ka presiden pejabat saha lah gitu. Oh, iya atuh urang mah. Ngomong sok Cek. Ngomong kumaha teh? Ngomong we Cek. Sarana gitu. Heeh, sarannya. Ya, ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi Codoh ti keluarga Melki. Kalau misalkan aya nu nonton ieu nya saha we lah, arek presiden, pejabat atawa non public figure saha we. Ini mah non masukan gitunya. Tolong didukung lah gitunya buat para pemuda yang membuat acara seperti Citayam tadi juga kamari gitu. Didukung lah ku pemerintahna didukung, ku para public figure, arek YouTuber, arek Instagramable, arek TikToker, pokoknya mah influencer. Saha we ketika pemuda ayeuna bikin acara, tolonglah didukung seperti Citayam Fashion Week biar anak muda itu bisa berkembang dan non bisa jadi pokoknya mah hebat lah gitu cek orang mah Cek ngomong semaghrib kieu nya maghrib naon maneh kaca panon maneh tah buka sia mah tadi sia teh tepatnya sia mah kacamata hedeng mah sia mah sia orang lemur sia mah sia teh gagayan teuing kacamata kitu ka urang teh cuma geus aing capek aing mah